diperhatikan hirup sabatang kara anu yang jadi gitu. Iya kisah Warji nu diasingkan. Warji nampilkan cerita ngenaan perjuangan, pengingitan, tobat, serta asih. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Di hiji desa di tanah Sunda, hirup saurang budak nu ngaranna Warji. Saurang budak anu disaprak alit geus ditinggalkeun ku sosok bapak. Pikeun salawasna hirup ngan saukur jeung indungna. Mak, kakurenteng saya menyuruh ujung lagi ke kolot terbudak milikna aku lagi. Atuh teh bae nu kitu-kitu bae mah ada mau mata bohak. Berangan geuning di budak batur mah disebut si teh. Kamu onon Asep mah. Mbak onon Asep mah budakna budak putra. Nah, saya budak seorang acan mah mungkin ada deketan kuring. Malahan di deketan kuring malah ngajauhan ngapoe. Ini anak ngomong gitu, Warji ngomong baik. Kalau mau ternyata kawas anu di pikiran, ada si Warji teh budak yatim, umurnya 11 tahun. Ditinggalkan anak mohon ke bapana kelutikannya, kira-kira umur 2 tahun. Waktu manenang ngadengnya ceritaan anak nayen pada ngananya di kebabaturan itu ya, pas semuanya ngadak-ngadak alun, nah sataya bandingna cek dina pikirna. Ikutan sih rasanya ada nu malarang. Terus dulu kalau nang kain kaya nu malarang, kana kain kaya nu mirasa. Dalam budak naon bisa kitu nyerina. Dedet deui anak aing teh sasakan mun bapana aya kana di kieu na jeung lamun aing aya kaboga mah meureun anak aing teh moal nyahina ku budak sasamana. Ngan mugi-mugi bae anak aing teh sing meunang rahmat pangeran bisa hidup korak jeung batur silang bara bisa jadi jalmi utama mah. Di manean atuh ulah nyerang-nyerang sasara kakolot sawas aing. kuring dibawa ka dieu. Nah, atuh ari mana Asep bisa dikejebuskeun ka jurang. Nuhunnya Warji geus ditulungan si Asep. Ayeuna geus sapaganaon ngan perlu salep jang baret nanya. Nuhun pisan ya Bu Dokter. Iya, salepna dipake abis cager baretna. Nya, geus sakitu we nya. Pamit euy nya Bu Lurah. Nya atuh, nah tuh nuhunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari saya teh kenal dulu. Kebenaran naon kan barang subuh awakna. Wah,
Tadi saya beli pas teman itu sarangan. Ditulungan ke si Wati, anak muda Renata. Saya kasih teman. Kalau siapa? Kamunya si Wati, tergaren naon, malah udah semuluan siasat onon. Pak, tolong bereskan si Wandi bapak dengan si Asep. Yo pas ini muka. Siap. Nah, hari tua kampung teh buat nguntalan toke maing. Iya anak mbok teh. Samuhun. Lalu dewek teh dipiwaran ku juragan Lora bikin baju calana dia juragan asep anuan. Terus kayaknya Nah, si Narian teh juga gantulah teh make maparin papakian lungsuran. iya malah diterima tuh pedal asep anuan geus ditulungan ku anak mbok. Emang kuring mah nulungan sanes pisan aya pangarah. Nak tengarep karena pamulang tarima. Ada belah ayeuna pikiranna hade euy. Syukur lalu tapi gangaranna jelema geus ditulungan kudu mulangan tarima, ieu mulangan tarima teh asep onon. Nya nuhun ari kitu mah. Ma lapar ya, Mam. Nya kedap. Mana hasan teh beula dasep. Ih, pantes bae ada buku sangu mangkukna. Mana atuh yang mau diatuh? Anaking, naon anu disangu apaan aing teh teh sababaraha poe teu balang siar. Heug isukan urang ngeje deui, sugan menang beasna urang hanjeuk di warung. Cek mah meuli beas ka rumah ijem lain. Ih, lain rek meuli rek nganjuk sugan dibere. Pan cek mah mun menjakan juk teh hade lain. Nya tah ada teh mah, tapi ayeuna mah kabaksa sabab taya keur meulina. Atuh nganjuk we kayak dibayar atuh. Nah duit mah. Kaisukan poena Warji datang ka warung Ambu Ijem rek wenta beas. Tah si Jalu kana kajeun ka mana wae maneh sabaraha poe belanja ka dieu. Pan ini kuring teh geuring. Arek naon maneh ka dieu ari maya hutang. Aya mah hutang tapi ate kajuk biasa batok. Moal malah dibere ngajuk deui saencan hutang kamari mah dibayar mah. Emang hutangna sabaraha? Ih loba. Hutang beas 5 begol, hutang sambelan 2 sen, jadi 14%. Embi. Iya baju kuning tandona. Ah baju kos kitu mah teu sababaraha hargana. Di mana maneh menang baju kos kitu? Iya dina ti lurah kasep onon. Aya geus orang cobean heula nya kasih Utun. Utun. Iya ajaran heula baju. Heuh menjelang pisan tapi mirip juga bajunya si Asep Onon. Heuh, ieu teh lungsuran ti Asep Onon, dibikeun ku si Warji. Ku si Warji ditanurkeun aja main hutang. Kunaon ari sia Warji make ceurik jeung kunaon bubuli girang kemanakan baju sia? Kandung anak hutang. Abong-abong kanu malarat nganjuk beas sabatok nepi ka deui percaya. Namun mah teh hutang. Di poe saminggu baju kuring ngapur. Si bangsat maling baju teh keur ngalas dulu. Nah, maling baju teh saha? Pan maling baju teh sa Asep Onon, malah bajuna dijual ka indung dewek. Ning bete ditangkep. Berang nuju ke asar. Geus jadi kebiasaan bapak-bapak desa karumpul di pos ronda bari marahin kartu.
Gue teh tenjo si bangsat baju teh kan ngalah dulu. Nah, balik baju teh saha. Pan pugu malin baju teh saha seponon. Malah bajuna dijual ka indung dewek. Ning teh ditangkep. Pan tetanyaan ku juragan lurah. Si wajib mau ya di mana barangna kebetulan juga sono percaya malah ka indung dewek can bisa bayar heutik oge. Namanya kabina binating ngageureun ke dewek teh. Atuh danya sia teh emang bangsat. Dewek main naon kemana? Lain ti orang di si Aseponon. Sekarang si bangsa dia bin kabur, ku dewek dilaporkeun ka juragan lurah. Pun dewek teh geus nyari ku maneh, namanya bet eueuhna. Dewek di sini ke jelema keren pucus ke maneh. Aya nama pohara. Nyari ku maneh. Arek ge adu tanaga jeung dewek. Atuh meureun sia mah wanina mau awi. Tah, tenjo kunaon geus pikeun ku kuring. Arek iraha geutna. Ya, gimana ya teh ibu? Terus ibu balan jadi orang Bu Asam sih ya. Oh jadi gila yang nama ibu nggak boga langganan anyar mas pun kan Ada sebut ibu teh kuring teh hamburan ari masak saingan. ibu di yang lain ada warung kulit yang terkenal di dia Bener rame emang di dieu. Salah lain ari kuring mau di dieu pan cek imah sen ngatur bener. oh iya nemu ke warung di dia teh nyen kuring angkat wae Biasa panjang jelema ka kitu mah teu bisa ningali batur senam. tanah ibu lain naon Oh iya. Entah warga di dieu adi ka warung oge masak saingan kumaha antara mau ke warung. ya tuh kan sabar wae mau coba tuh diladenan Mau orang ditenggelam ke si Warji. masa Allah kunaon ada anak yang banget tadi lama ku getih gitu si aya wae moal keur barang karawa jeung laleungse engke mah dipiwara si aku aing dibejakeun ka polisi moal dibere nganjuk deui eta beas bae we laleungse oge mana tuh wani lain apaan awak mana leuwih gede daripada si Warji Lain atuani dan si Warji mah mau peso orangan leungeun. geus mamalarat masakan jeung ngarumasakeun maneh mana si Warji dak kurang ajar amat eta budak wani marangsa anak kurang tempoan banget anak kurang meniruk sakitu Tadi mah cenah rek nasuruh ayeuna teh jeung pulang. alain arek ngalas dulu meureun eta mah arek ngamarangsa anak kurang can kurang ngelaporkeun sia ka polisi Mak, ibu datang. Mas naon? Ari mana nyiksa ka aing? Ya Allah, mah di sana naon? Nah, mana teu nurut omongan aing, lamun geus ieu kumaha? Saha nu nulungan aing lamun mana dihukum? Pan, terima nerangan ke ayam bantuan. Nah, mana wani madrasah anak ambu ijo? Udah saku mana? Cenah si Utun ditenggel ke budakna ku maneh. Mak, si Utun teh sila kasurangan. Dah nanya budak nu ke Badungan. Nah, cek indungna majakan ku maneh. Malah sia rek dilaporkeun ka polisi. Ngomong, mana anu salah, antum teh salah, terbuka dosa. Da budak nawe kamah, da tinduna ke budakna, goreng hate. Di sisi walungan barudak geus karumpur rek ulin babarengan. Maranehna rek ulin rangku alu. Warji aina ngil ulin lantaran mainnya diajakan ku Asep Anan. Ayo atuh tapi urang yang abi jalan. Eta mah gampil atuh di mah urang di aya. Ayo kan.
Beberapa poe sanggeus si Ujin dibawa ka bumi palurahan si Warji ngahulang nyarekeun wahangan sabari ngabagetan batu. Nya ayeuna kudu siling naonan can kitu euy. Maafkeun teu umat urang. Dodohon tuluy jong lakukan kana leuwih. Atuh ya usah bareng berduaan. Iki sekatang tangan ada keserang mah euy. Ayo. Video yang ngaji ngomong nama jadi di tempat suara saya kumpul. Kita lagi dewek yang mana? Tuh, ternyata yang mana? Cina masuk di dia. Kita kan yang nyogo mamaran Cilaka muncul tak kabur rumah mau ketulungan meren Kumaha kabarna si Adun? Damang teh. damang itu ge emang mana tanya hoger kabarna si Adun kumaha Tanya mana? si Adun teh ka ngarikar ke pae tadi geus dikuburkeun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. tah eta mangkana urang ge nyangan maneh soalna urang ge aya perlu di ka maneh Yang belum ngaji. urang teh keur neangan jelema ya nu arek ngadonkeun punding maneh lamun hayang mah engke ka imah kuring we Ya ayo gitu mah, mau gawe ieu urang mah. ada halus engke maneh meletek munding isukan ka imah urang nya Ya, siap. Pesan membawa ya kuring di warung kejaran geram kita biasa empat atuh. Hah, tuh nuhun. Mak, di paling mentas juragan urang. Bet nyerahkan si Ama, nah aku mah wajar talantu ka juragan urang. Ulah sakali-kali deui isin, rek naon barina oge sia kabeh di desa. Oke mah, paling mah awal desa lagi sengaja ngaliwat pamisa sekonon sekalian jeung juragan urangna. Paingan dia tua kampung ka imah merebes jeung ubat piwarang juragan urang. Keisukan poena pikeun dedenan jengjina ka Asep Onon, isuk-isuk Warji nih ka imah Asep Onon pikeun diajar maca ku Asep Onon sareng ngerjakeun tugasna sakumaha anu dijangjikeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kamu Ji? Eva. eta murid urang geus datang Bangga. jadi kieu Ji sebelum maneh diajar ku urang ya urang teh permintaan ka maneh nyata kita kudu mayar tapi lain ku duit mayar teh kudu jeung pagawean ya pagawean teh urang teh yang maneh emang nyetekankeun patlot jeung nanti ngabasuhkeun eta sabab jadi ku ngaji sanggup teh Sanggup. Deuleu 10 kalian kita oge mangga naon hesena nigaweun kitu. harus lamun sanggup mah syukur alhamdulillah ja ji ju ja baja ji biji ju baju Puja, puji, haji, jaka. banget sia teka cida Poe ieu nyaeta poe mautna Bu Ijem. Ieu kabeh disebabkeun ku si Utun budakna. Indungna nyahoan sarta mindeng manggian si Utun ngalampahan kagorengan sakali-kali digenggerekeun ku indungna. Manah ngagugu, nakalah pasok malih nyarekan. Lila Bu Ijem rek kering payah pisan sarta nepi ka mautna. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal
anjing nih biasana tiap poe cicing wae di warung. Abdi mah teu kuat da abdi mah biasana oge ngalajem ti sabari ngagayan jajanan. Bener teu Neng? Bener mah, mending lah aja TV daripada menumpahkan barang mutlak. Ya terasa mun abdi paduli kitu. Pas abdi atuh di lengan aya duit hukul, di beungeung aya emas. Emangna anjeun cicing wae di warung. Tingalikeun Neng. Tak tempo menelbat kieu. Aya rek ka dieu teu meuli mah mendingan indit. Leuleuh meuli di warung anjeun mah meunita harayang. Hayu mah. Sanggeus indungna maot, utun ngerasa langit ara jeung kosong, pikeun ngalengitkeun nyeri hate, ajeuna jadi beki ngiluan judi jeung sok ngarampok ka imah-imah batur. Nu tadina ngan seukur hiburan, akhirna lambat laun kahirupan utun beki poek jeung jauh tina harepan. Sabar teman baik. Ibu, ayo gasnya kenapa Pak? Jadi sangsaraku sabab ulah maranehna sorangan. Tapi di sisi lain aya warji anu hidupna ayeuna beki lila beki sukses. Ji, nah banget mana menikusut gitu, aya masalah deui lain. Masalah serius, kuring biasa we si warga jeung si utun soalkan kuring. Nyaji, kuring nyaho parasaan maneh. Sok atuh mun arek carita maka kuring, kuring rek ngadengkeun cerita maneh. Tapi nuhun ya, biar pamit kuring. Maneh masih bagar kuring teh. Kudu atuh bagar mah. Tos kuring arek kawarasa. Kamu. Ya, hati-hati. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita terpisah jarak. Selamat kan Ci, mana pas jadi jodoh terus, mana mah keren pisan. Mondel berkata dari Ogi Pan, jadi sok mengenalkan kuring. Enggak tuh Ji, bagus jauh pisan. Lihatnya kerja keras maneh. Banyak Deo sekali dari. Kami Ci. Deo nama kuring menyebutkan kuring pas tidak resep mana gimana? Masuk. Ampura Deo kuring tidak bisa nahan resep, iya kamarnya pas silap pisan kuring resep tapi dah kuring yang mandiri, kuring yang dia bagar. Yang jika kalian nanti kuring tetap resep kamarnya tanpa mana-mana mereka dapat berangkat. Hampurannya Ji. Dan ambil kuring yang lain juga bagar. Lain gitu Ji, kuring kan jangan beres ngomong. Ampura Deo. Kuring lagi resep kamarnya tapi lagi. Deo, nah maksud itu. Kuring lagi kamarnya tapi lagi. Tak kalah mentari
terbenam di ufuk barat. Di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa. Tak usah kau terus tangisi pergianmu. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka Mana tuh aja dak, Po? Majuin. Mak, saya lapar. Mak, Ih, ulang lo. mana nih kamu yang ngatain ngomongin mewek teh? Atadanya mana teh emang bangsat. Si Panokat, si Riwais. Waalaikumsalam. Kasian gitu sana. Jangan ngambek atuh buka. Salah. Si Wadi temaoknya di mana barang akna kebatur juga selalu percaya kalau kayak ngeblending dan bisa sampai seroge. Tejo si bangsat budgetnya kan ngalah dulu. Nengok Oh, gue jadi bapaknya Saira. Iya. Aduh, anakku. Tejo si bangsat maling budgetnya ke salah. Ganti. Kan. Ini rame-rame. Aja. Siang kalau ayah warung anyar, Cah. Au. Deketin, bentar deketin. Stop. Diam. Silent. Jangan senyum. Jangan senyum. Ada warung kuning tengah terkenal di dia. Ayah rame di dia. Salah daripada buka warung di dia. Bang, dia mah kesana ngatur bener. Oh iya, nu buka warung di dia teh. Kalau ini yang kuring ambek wae. Masak aja. Abis coba ya. Ayo bentar yang bayu ya. Ayo dain lah. Cinggu ini. Bang, itu tuh tali sama pisau.
Tang berisik. Oh bro. Spill. Yasin wal Qur'anil hakim. Nanti kita kasih aja mak. Kami mau pura-pura di timur. 3 1 2 3. Bulan ajaib. Launan coba ini. Ano mi pag-install boy? Atau kalau saya datang di berok foto di foto dia. 2 3. Jelek. Jelek banget. Aduh ganteng. Ini ganteng. Mau kemana Am? Nggak jijing. HP aman. Oh kamera nato. Sanganis. Jangan konon. Aku ingin